kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Nyangageun mitra Samagaha di Cempala sumangga urang kawitan dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana. Hancana anu katunda waktos dinten kamari parantos dugi ka sababisi lemurna diduruk manten. Nanya gitu jelema teh teu sarua, aya anu sadar, aya anu bari kutuk keneng, aya oge anu mung masrahkeun. Malah ngomongna ka mana bae. Nyaku jalan kieu kidur gali jeung para pamuda jadi apal. Saha jelema nu sadar jeung gede tanggung jawabna, jeung saha nu mentingkeun diri pribadi ayeuna mah kanyahoan beunang di cirian. Tapi najan bari jeung kitu, teu burung hasil ngumpulkeun duit meunang rereongan gotong royong babarengan. Dikumpulkeun ti jalma rea emas oge aya, malah berlian ti para sudagar, sakalian dihijikeun di wadahan dina rajut gede. Juragan kubu barang parantos sayogi saha nu bade masarakeunana ieu? Naha tiasa kusim kuring? Cek kidur gali. Ulah kukolot, nitah pamuda wae. Tapi ulah sorangan, paling saeutik 5an. Jawab kepala desa tanes. Keun atuh ku abdi lah. Cek salah saurang bari ngacung. Terus nu sejen reang nawarkeun tanaga. Akhirna dipilih 7an. Dipapatahan heula supaya aman matak salamet ulah ngomong pika nyerieun. Bisi kalah hideung hamek nu akhirna matak cilaka sararea. Saenggeus asak mamatahan, bral 7an teh miang, sakurang ngajingjing rajut nu dieusi duit jeung perhiasan. Para pamuda leumpang gancang muru ka warung si Aki. Rek setor upeti ka Kalabiru bari leumpang teh ngarobrol. Ngabudalkeun kakeuheulna kadua garong. Kurang ajar garong teh nya, lamun dewek sakti mah duanana ge dipargeuskeun tah beheungna. Tau man dewek mah minta sumbangan keur perkumpulan pamuda. Pan hararesena ari ku garong mending ngaburu siut duit teh jeung perhiasan. Cek salah saurang pamuda wani pisan dina ngomongna. Da kitu pisan pikan kuring cek nu sejena. Terus silih tempas ngebrehkeun eusi hatena nu tetela sahate satujuan. Malah aya nu usul supaya eta duit ulah dibikeun ka kalah hideung. Leuwih hade bawa we ku sararea keur kapentingan para pamuda. Tapi nu sejen teu satuju sabab jelas. Kasalametan desa Mancala diancam ku 2 garong teh. Samemeh parat badami. Kalah geus gok manten kanu dituju. Kasampak teh kalah hideung jeung Kalabiru keur ngabaheuhai we bari udud. Dibaturan ku si Aki anu teu bisa walakaya. Estu kudu satiasa tuhu kana pamenta jeung kahayang 2 garong. Tenyo Kak, aya cucunguk datang ka dieu Kalabiru nunjuk ka para pamuda nu karek datang. Kadengeun pisan ku sararea oge. Atuh mani nyentug kana jajantung asa seueul kana hate. Tapi teu bisa magar kumaha da rumasa. Teu wani ngalawan. Bener. Jika nama rajut jeung bangun berat kade.
Pariksa lah bisi palsu biru euy. Hei, konyol. Bawa ka dieu euy. Kala biru ngagupayan atuh seuleuna nu mawa rajut teh maju. Song mikeun rajut ka kala biru. Pamuda anu tujuan sina ngadaguan heula eusi rajut diburulukeun kana taneuh. Dipariksa bisi aya anu palsu. Tapi tetela kabeh ge asli lain barang titironan. Hahaha. Benar asli woy. Tapi hanya kal kurang loba. Kudu 2 kieu deui yeuh. Bejakeun ka si kubu page to tamahan deui kitu nya. Mangga mang. Naon sia? Nyebut mamang aing. Awas ka tukang dongeng sia. Disoban sia. Aing mah lain mamang. Lain mang aing mah. Jabat tegablag. Alo kawas kunyuk. Hah. Ajar deh sia. Hap. Nyebut hap ka aing goblok sia. Yeuh hadiahna. Syak. Jeblon. Pipip eta pamuda teh dicabok ka wowong. Eta pamuda ngagero auk-aukan. Ceurik bari nyakalan pipina. Nyeri maninya nyautan. Cakakak kalah hidung seuri. Hahaha. Magas adi ah. Ulah nyiksa babanyit. Kamatak-matak getek kokod. Sina marantau ganggur mah sina bebeja kakolotna. Galah tuh dah. Nyebut mamang. Nyebut hap-hap kakula. Ngeunah kene disebut mamang. Jeung tibatan disebut hap-hap. Cek kala biru bari nyidu. Kalah hidung ukur nyerengeh. Panona mureleng ka pamuda anu keuri ceurik. Harita dibeyeng ku babaturanana. Terus dibawa init KBG hate nama kutub geneng gegeleneng. Ngan ka aya. Teu aya nu wani kedal. Da sieun ditambiling kawas baturna anu apes. Lila-lila pamuda nu 7 teh ngiles tina pengkolan. Kala hidung jeung kala biru turun tina bangku. Pok ngomong ka si Aki. Ki, pagito, wayah kieu. Aki kudu nyayagikeun deui hayam hiji. Terus pencit, asakan. Nyangu sing pulen, kaula rek ka dieu deui. Aduh, Aden. Ya, Aki mah tegayuh deui. Hayamna. Cek si Aki bingung ngadenge kitu teh. Ulah bebeja teu boga kaula mah nyaho aya we lah. Mun pageto teu nyampaknya Aki nu rek dipencit ku kaula. Cek kala hideung teu heuleum-heuleum. Cakakak kala biru nyengsirikeun. Geus kitu mah terus duanana baralik tingjali gerah bari mawa rajut anu dieusi duit jeung perhiasan. Si Aki ngajajabkeun ku paneuteub melong salila-lila pelong kosong. Da pikiran kumalayang ka mana meuni. Jauh keneh ka pageto bet geus seungah di ayeuna. Reup atuh kaayaan teh jadi poek. Beurang kaganti ku peuting jangkrik jeung gaang reang di sarada. Ti kajauhan kadenge anjing babaung. Sorak koreak pating kareak. Angin leutik ngahiliwir mepende urang mancala. Nu harita keur meujeuna meunang lagi. Kasupan Neng Nong. Cager pohara mitra. Hanya kal kabujeng Neng Nong. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.